Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda. Kalayan dongeng Sunda nu digarap dina danget ayeuna masih dina jejer carios terasan Jaka Santang Kujang Pusaka iasana Bapak Sukandar Suwargi. Dulur barani anu sarae mana atuh supados teu nyangkolong karawa gados. Sumangga kalau dulur barani sadayana geura tatan-tatan maranco yeuh dina radiona, dina YouTube-na. Sok kaparayun sadayana der Dulur barani anu rada berat teh nyaeta waktu ngarengsekeun urusan karna jeung Bah Bondan harita. Atuh bah mehan gagal anu ditungtungan ku nafsu anu geus teu bisa dikandalikeun deui. Ngan alusna damilah ngebrehkeun pamulu anu bener-bener bela kanu jadi salaki. Anu akhirna teu burung we Bah Bondan teh lempes amarahna. Laler sarta daek narima kana kanyataan. Bakuna mah deui mireungeuh kanyaah damilah ka Jaka Santang. Anu sakitu poharana ebreh bisa dititenan tina ucap sarta rengkak polahna. Ditambah diku hubungan damala jeung Jaka Santang anu sakitu layeutna sarta rukuna ngarupakeun dulur petku hinis teh sanyana. Geus karuhan kitu mah sagala-galana jadi beres. Aya gantar kakaitan anu salilana ngarupakeun sesekelan teh geus bisa disieukkeun. Dulur barani Bah Jagur ge ngilu bunga pajamiannya kitu keneh. Sanajan bener manehna teu bisa nyaksian ku panenyona, tapi kapan panon hatena mah geus bisa ngarasakeun kebahagiaan anu pohara. Malah pikeun manehanana mah karasana teh leuwih-leuwih. Lantaran ku bisa tepung jeung nu jadi minantu teh sarta lain dina waktu lain sakedeung-sakedeung bisa campur gaul samemena. Bisa nganter di kasono anu salila dipenemna jero hatena. Geus komo ka sidik mah anu harita kabeneran milu geus sirikna digugulung di gulang kapel dicengcerikan incu nu geus sakitu halupug jangkung. Dulur barani sadayana atuh saenggeusna baralik ti ujung kulon teu kungsi lila tingkurunyung deui. Beuki tambah rempeg we ayeuna mah sajabana ti Ipah Pagumilar oge ngajejeran lantaran sakalian deuk nyalametkeun warasa jeung hasna. Teu lila-lila babakalan anu dipikirekeun teh supaya ulah riweuh engkena. Mangka-mangka kapan atra Garut jeung ujung kulon teh lain deket leukeut lalampahan. Dina kasampetan ieu
sakur anu ti Garut bisa tepung deui jeung Jajat nyajat nika anu tumrapna ka Jajat kalaka matak nungtun tu genah hate barengan pamuluna anu murukusun sanajan bener harita Nawangsih teh teu milu tapi kumireungeuh damala teu burung we jadi matak kasuat-suat geus beres nu walimahan dina marulangna deui ka Garut hasna sakalian diboyong ku Irsad katut bojona milu nganterkeun tina kitu teh mah warsa teh bet miheulaan ti dulur-dulurna hal ieu teh jadi bahan gogonjakan oge dina waktu anu dek naringgalkeun teh boh Bah Jagur boh Pajamian teu wudu we duanana oge nepikeun ka nyurucutkeun Cipanon Bah Jagur teu sirikna montel ti Pagumilar Pajamian teu lepas ngeukepan anak jeung incu kitu teh mah can puguh iraha-irahana deui bakal bisa patepung bulan mana boa tahun mana bakal ngadenge deui sorahna tapi sanajan kitu pikeun Pajamian mah geus matak nyemulkeun sugema kana hatena upama teh mah mun isuk pageto dipunut ku Nu Maha Kawasa geus moal ngarasa tu genah panasaran deui dulur barani di imah geus jempling deui sakumaha biasana kurunyung teh Bah Bejo ngarongheap kadua incuna anu ngaranna Sajuri jajaka keur meujeuhna buta tulang buta daging atuh pangna ngadatangan Bah Jagur saperkara geus ngarasa sono hayang tepung jeung dulur saperguruan atuh kadua perkarana dumeh Bah Bejo teh ngadenge beja yen Pagumilar kungsi datang ke ujung kulon. Ngarasa penting ku Pagumilar nama ngan anu perlu teh eta aya hiji persoalan anu patula patalina jeung dirina. Sanajan bener kajadianana teh geus aya 10 tahunna ka tukang. Tapi ayeuna ku ngadenge deui ngaran Gumilar disebut-sebut jadi nuntun terus ras inget deui kana kajadian anu sanyana mah beunang disebutkeun geus kapopohokeun nyaeta baheula teh dina lalampahan Gumilar keur aya di Miramar dina waktu nganggeuskeun pasendatanana jeung Bah Jagur dina ninggalkeunana Miramar teh kapan Bah Jagur bari ngarandapan mamala sagala anu kacida hebatna nyatana leungeun katuhuna nepikeun ka Ngaple sarta iteu koe ujunganana tinggaleun di Miramar anu saterusna eta iteu teh diampihan ku Pagumilar atuh dina waktu Bah Jagur geus babalik pikir iteu koe teh teu dipulangkeun deui ka nu bogana lain rek terus dipiboga ngan rada berat dek nyaritana di henteu-henteu oge sok sieun aya barukarna anu teu hade lantaran dianggapna bisi aya anu musik-musik ula madi ngobah-ngobah macan turu anu antukna eta hoe teh jadi kapopohog jeung ongkohna deui Bah Jagurna teu pisan-pisan nanyakeun tah nyatina perkara ieu pisan nu matak Bah Bejo ngadatangan ka Bah Jagur jelas nama manehna teh deuk ngagugat iteu koe pangleler tinu jadi guruna anu disebutna Hoe Wulung ka asup pusaka tuturunan Paguron nah kumaha kaayaanana ayeuna lantaran ceuk kateranganana Bah Jagur baheula iteu Hoe Wulung teh tinggalin di kontak Miramar nyaeta waktu patelak jeung Pagumilar teh nepikeun ka asorna kapan ari ayeuna dekna ku Bah Bejo ditanyakeun teh Bah Jagur
anu ukur bisa ngahuleng we. Memang manehna oge lain teu inget. Ngan anu matak cicing-cicing wae teh lantaran ngarasa bingung. Kumaha nanyakeunana? Memang nya eta ge ari tinggaleunnana mah, tapi saha anu ngarawatanana? Manehna luput teu nyahoun bener. Di dago-dago kecapna ti Pagumilar, lebeng taya nyabit-nyabit tina perkara itu koe. Anu matak manehna oge terus bae cicing, teu pangangguran barang etanya. Ngabet kalang ngabedeb wae Ki Haji euy. Bah Bejo nanyakeun. Dumeh mireungeuh Bajagur teh kalaka ngahuleng. Oh, puguh bingung aga. Bajagur bari ngarere. Bah, ngabing-bingung kumaha Ki Haji. Cek Bah Bejo. Nya bingung we pokona mah. Kapan cek kuring ge di heula, itu koe bulung teh tinggalun di Miramar. Walon Bajagur. Bah, enggak, tapi meureun aya anu ngambihan Ki Haji. Bah, kapan harita teh batelak jeung Pagumilar lain. Bah. Bah Bejo nanya deui. Nya. Tapi teu bisa nangdukeun saha anu ngampihanana. Bah, nyaha ari Ki Haji teu boga sangkaan kitu ka Pagumilar, he? Bah. Bah Bejo nyesedek. Susah agak susah. Lantaran harita teh aya 3 obat urangeuna. Bajagur bari terus ngahuleng. Padahal ari hatena mah memang boga sangkaan ka Pagumilar. Bah. Sanajan gitu euy. Tapi meureun ayeuna bisa ditanyakeun ka Pagumilar. Cikeneh kapan kadarieun? Naku Ki Haji teh di Baloro. Bah. Nya daheun ge. Baguna mah geus poho-poho aja nu kuring teh aga. Itu geura. Bah. Ki Haji mah beus ngalaworakeun kitu. Kenapa karang bujaga teh? Ingat jadi sing ingat. Kabar eta teh hoe wulung teh panglalar ti Paguru. Bah. Begituna Ki Haji. Ki Haji teh sarua we jeung nu taya ajeuna pisan kanu jadi guru. Bah. Bah Bejo saterusna ngawawoleh. Lain daya ajeuna aga. Ajawa tengah hormat kalau jadi guru. Ngalung kuring teh berat duk nyari tanah. Onggoh deui geus kacidala waehna. Cek pikir teh digugat teh matak bae nimulkeun anu kurang hade. Nu matak kembae lah, nu geus mah geus we aga. Bah, eta Ki Haji. Besok halahar di jigo euy. Nyapuguh ari dina perkara pasenjatan mah teh kudu disenat-senat deui. Teh kudu digugat-gugat deui. Komo deui kapan Ki Haji teh beunang geus disebutkeun geus tunduk talu ka Pagumilar. Tapi ari dina perkara ieu koe mah nya parlu we ditanyakeun. Goreng-goreng oge eta teh pagarang bujaga. Nya. Nanya jaga kaduga nyari dana aga. Nyatanya naon aduh. Tanya naon ai Ki Haji keluar nanyakeun mah. Kaharji ku agal. Ari ngaran-ngaran patalukan mah. Sok sagala sieun. Keun deku aga we lah ditanyakeun. Lantaran eta itu koe teh goreng-goreng oge pusaka paguron. Aga salaku muridna Paguru. Aya hak pikeun miboga sarta ngamumulena. Bah. Eta agamanya ari nyari teh sok gampang nyentuh kitunya. Bajagur. Ituna teh bari ngadelek. Hatena meureun asa kasih. Bah. Memang
Memang kitu kenyataanna Kiage. Bah Bejo bari melong. Lain gitu. Lain beda kuring jadi patalukana Bagomela. Ngan sanya nama. Itu koe bulung teh kuring geus ditukar kan? Bah. Naon? Jajangan teh geus ditukar kan? Geus ditukarkeun kana gorali, Kana naon? Yoga gabah kitu ari Kiagi, ba. Upama Pak Guru jumenyen kengeh mah. Tada teuing bandona dah, ba. Bah Bejo. Caritana jadi sewot. Yuk banget naroba. Ngandung kaget anu pohar. Ari cek bang rasa ki adi mah. Moal penuh agak. Malah yang ku bakal binga anu kacida. Bah, kakak. Nah ditukerkeun kana naon nih Kiagi? Kana muhidi ka? Bah, muhidi kana naon? Cing, akan ngirikannya. Bah Bejo hariput we. Hayang nempo jeung karangna meureun. Olah, hanya kalau eta mustika dia bisa gadembo. Teu bisa diragap, bisa deh ngan ukur dirasakeun. Bah, mustikanya naon cenah? Nah mang lupa pakarang pusaka. Bah Bejo beuki kaget. Leuwih diampuh ti badan bagarang pusaka ieu mah. Mana disebut mustika oge. Bah. Hahaha. Mustikanya naon cenah? Bah Bejo geus teu sabar. Mustika bebeneran aga mangrupa hidayah di pangeran. Diteunana di jeroeun hate. Ieu sababna ceuk kuring tadi teh ge teu bisa ditempo, teu bisa diragam. Tapi bisa nade dirasakeun. Sarta manfaatna aga lain bae bakal karasa ku diri pribadi, tapi oge bakal waratra karasa kasakumna umat manusia. Lantaran sanyatana eta mustika teh mangrupakeun jambatan Siratal Mustaqim, jalan anu lempeng pikeun nuju kana karidhoan Ilahi. Bah. Ai. Ki Aji nabet karakang hondo geuning. Nabet los-los kana Siratal Mustaqim sagala heuh. Teu perlu dicaritakeun nu karitu patut melah. Nyaho di dieu oge. Malah geuning ku barudak santri mah sok diarameng ugal-ugal teh. Bah Bejo. Sidikna sentak porongos dulu. Nah, nya syukur atuh ari tos nyaho mah aga. Tapi ayeuna teh kudu jeung prakna dijalankeun ari geus nyaho mah. Supaya kapejik hasilna kala buahna. Jadi ulah seperti monyet anu ngagugulung kalapa. Sabab ari ilmu tanpa amal teh ibarat tatanggalan teu buahan. Ai, bah, eta Ki Adi. Nah geus puguh bakal aya hasilna eta teh heuh. Cing naon nu disebut Siratal Mustaqim teh heuh. Coba terangkeun. Bah Bejo. Terus maduan jadi pohoe karena urusan hoe ulung mah. Anu disebut Siratal Mustaqim teh nyaeta jalan anu lempeng tur bener. Nu dipigari ku pangeran. Jadi lain jalan jalma-jalma anu dibenduan atawa jalma anu kasasar lambahna. Kitu dah aga. Cek. Geus bogoh kitu bakal aya hasilna. Cek pangrasa agama moal. Can puguh eta teh Kiai. Can puguh kadarima ku pangeran. Beh. Percuma capek gawe can puguh kapake kadanas-danas tarang. Beh.
Ari aga perkara bakal kacarimanteuna mah lain urusan urang. Tapi sagemblengna kumaha pangersadat nu maha kawasa. Cek tahagna teh mah katampa syukur teu katampa abong deui. Margi pangeran teh maha sagalana, maha pangampurana, maha welas maha asih. Atuh dina teu katarimana moal pati-pati teuing meunang beban nu. Ibarat budak nu dititah ku kolotna, nurut bari salah lantaran kanyaho, masih kene bisa dihampura. Tapi lamun nyata-nyata ngabangkang kana panitahna nu jadi golot, geus pasti bakal diambekna deh. Kitu dahaga teu pawangi kuring mah. Bah, walah, mangeus lah. Da puguh betros-los kanu kaidu fatut jeung ngacai di. Nu puguh we lah hirup mah. Jeung barina oge lain deuk ngadengkeun khutbah agama ka dieu ge euy. Tapi rek muguhkeun icek hoe wulung. Bah bejo. Ngagebes bari inget deui manehna kana maksudna. Ari aga bet guguh. Jadi kumaha atuh maksud aga ayeuna teh? Rek nanyakeun we, deuk ditanyakeun we wulung teh ka Pagumilang. Nya, tapi can bugu aya di manehna aga. Bah, tapi yakin manehna bakal nyahoeun di mana-manana ayana deh. Ya aduh, naon ari kitu maksud agama. Ngan omas we ulah mamawa diri kuring. Dah. Lantaran aka oge geus nyaho, yen Ki Aji teh geus jadi patalukanna. Hayu sajuri, urang balik heula euy. Kakak lieur aing mah ya. Hayu urang balik ka ayeuna mah ya. Bah bejo jung cengkat tina diukna bari Noel incun. Dulur barani sadayana teu ngalobakeun deui carita. Gejelik bae manehna turun terus ngabengbeos dituturkeun ku sajuri, sedengkeun Bah Jagur ukur nempokeun bari gogodeg. Atuh pajamian ngan ukur ngadedengekeun we. Dina geus jemplingna lantaran Bah Bejo geus indit, manehna terus bae ngaharuk. Tempo-temponya cengkat dungah ringeuh bari panonna geus taya eusian teh kucap kiceuk. Bangun hayang nempo kumaha polana Bah Jagur harita. Saenggeus ditinggalkeun ku lanceukna, nyatana lanceuk saperguruanana. Geus kitu luk manehna tungkul deui. Sarta naon rupa nu kungsi karandahapan ku manehna waktu patelak dikontak Miramare teh. Ngadadak brai-brai deui narembongan. Taya aling-aling anu ngahalangan. Ku ayana Bah Jagur pacental-cental jeung Bah Bejo teh. Naon-naon kajadian anu geus dikubur di jero hate. Ngadadak ngagorehel deui. Kakorehkeun sarta karasana harita mah asa cikenehna. Dulur barani nu sadi kanca dangu nu saduhu baraya nu satia di mana bae ayana. Cag Bah Jagur jeung pajamian. Ayeuna urang toong jatnika. Anu harita keur mendeko hareupeun bapana. Kakarapok pisan manehna teh ngebregeun eusi hate. Anu salilana manehna aya deui di leungurna. Disidem dibuni-buni, tapi ayeuna kalawan deg-degan kumaha geletuk batuna kecebur caina we cenah. Kapaksa we rek diebrehkeun kanu jadi bapana. Puguh we tumerapna ka jaja lain deui ngajenghokna.
kontan manehna muncereng ngabarengan riukna beungeut anu nganungka kaget anu pohara. Breh dina cara manehna nyarita anu semu seuseut berat bari semu-semu nyewot. Kumaha Jatnika? Ke. Sanyana eta caritaan teh aduh nyaan atawa ngan sakadar lulujon. Ceuk Jaja bari merok. Sares nama Abah. Jatnika ngajawabna bari tungkul. Geus kasawang bapana teh Jaja teh panujueun we. Sanyana naon? Be. Guna maneh teh ha? Jaja beuki kaget. Teu pisan-pisan gundam Abah. Emut abi oge. Eja geuningan. Pikiran teh gawas nu sasar. Mun nya teh be nya bener maneh teh jadi jalma anu kacida minjulakna Jajat. Malah leuwih teh kitu. Lantaran kahayang maneh teh beunang disebutkeun kacida hina jeung nistana ngaharadi Jajat. Mugi teh janten bendu Abah. Sasar teh sasar kumaha sareng minculak teh minculak kumaha. Oge nista teh nista paling manana Abah. Punten teh kahartos ku abi mah. Kumaha? La ilaha illallah. Nepikeun gajeng ngarti kitu eta maneh teh Jatnika. Yeuh, maneh teh can mabum. Saha ari Bagumilar? Saha ari Andi? Bisi teh nyaho mah Jatnika. Bagumilar teh guru Abah. Nu wajib dijungjung di dama-dama. Kudu jadi muridna. Sedengkeun pamurtala nu kasebut guru Abah keneh sarta kabeneran jadi guru maneh deui. Ka Bagumilar teh kapan sakitu ngajena? Atuh Andi kapan eta teh mitrana Wijana putrana Bagumilar. Jadi pikeun Abah mah boh ka Bagumilar, boh ka Andi geus lain mangrupa jama sejeng. Tapi nyaeta mangrupa hiji guru sarta hiji mitra anu wajib dibela sakuat tenaga. Ari ieu maneh boga maksud aduh be. La ilaha illallah cik istighbar maneh teh Jatnika. Jaja ngawoleh bari gogodeg. Nah, da emut abi oge Abah. Emut abi oge. Kumargi emut kitu janten abi ngemutkeun yen Abah teh tos guguru ka Aki Gumilar. Janten kahoyong abi teh nya wajar we Abah. Kumaha? Dedengean teh wajar. Ngaco deuleu Jatnika. Kahayang maneh anu saperti kitu teh ngaco salah Jatnika. Jaja bener-bener ayeuna mah amarana geus mimiti biji leukanak. Be. Nepi ka kituna maneh teh Jatnika. Nepikeun kawani nyebutkeun wajar. Cing buktikeun wajar teh wajar kumaha? Kieu Abah. Sapertos anu tadi tos disangemkeun ti payun. Saur Uyut Musani teh yen kujang papasangan teh tiasa dipibanda mung ku jama-jama nu elmu panemuna teh sakocoran. Anu sahulu watanana ti Ki Ajar Sancang. Kitu tah Abah. Nu mawi abdi ayeuna aya maksad hoyong mibanda kana eta kujang pusaka. Emutan tehnya nu mana we nah anu aya di Aki Gumilar atanapi di Mang Andi nyaeta nu ayeuna di Cepengku Jaka Santang. Jatnika naritana teh Daryanaker. Sakitu nu jadi bapa teh sidikna sentak porongos teh katempona teh ih manehna mah lain deui teuneung. Mana horeng dulur anu diebrehkeun anak ku Jatnika ka bapana teh nya Jaja. Tayalian nyaeta lantaran manehna aya maksud hayang miboga kujang pusaka. Memangnya ieu pisan anu salila-lila disidem ku hatena. Ku panteng-pantengna nepikeun ka manehna wani bukbrak kanu jadi bapana. Aduh. Ngaco maneh teh Jatnika ngaco.
Cik naon hubunganana jeung Ki Ajar Sancang nu matak maneh mika hayang kujang pusaka. Dek dikamanakeun banget Abah. Lamun seug Pagumilar uningangeun kana maksud maneh teh Jatnika. Jaja nepikeun kati kekerakan. Ih hari Abah, memang upami hubungan langsung mah henteu aya. Namun kapan Abah teh kantos ngalap ilmu ka Pagumilar. Dupi Aki Gumilar kapan muridna Uyut Sidik. Anu kokocoranana teh tos jelas ti Ki Ajar Sancang. Kukituna Abah, abdi anu ayeuna anu kantos nampi ilmu panemu ti sadeur Abah. Hakikina mah sami we sareng janten muridna Ki Ajar Sancang. Ieu margina nu mawi abdi oge kagungan hak mibanda kana eta kujang pusaka. Kitu tah Abah. Teu bisa Jatnika. Kahayang nu kajidamin culakna kitu teh ngarti. Cik dek make jalan naon mika hayang kana eta kujang pusaka teh Jatnika. Ya, bade waksa balaka we Abah. Poh ka Aki Gumilar atanapi ka Uyut Musani. Namun upami nyata-nyata gagal, abdi bade nganggo jalan sanes. Bade kumaha we carana mah? Aduh. Nya bener. Geus ngaco maneh teh Jatnika. Teu, Abah mah saeutik oge teu satuju. Teu meunang pokona mah. Maneh teh deuk kitu kalakuan Tapi lamun keukeuh mangsa bodoh. Ngan anu perlu kumaneh diingetkeun teh Jatnika. Samemeh anu sejen ngayakeun tindakan ka maneh, pasti Abah anu bakal leuwih ti heula ngayakeun tindakan ngarti. Lamun keukeuh maneh murugul, kartil Jatnika Jaja nyaritana. Disirikna awong-awongan. Bakatingku geus teu kuat nahan emosi anu ngagedur jeroeun dadana. Dulur Barani. Mireungeuh nu jadi bapa bener-bener ngamekna. Jep Jatnika teh teu waniun nembal. Waniun nembal deui sanajan bener ge manehna harita teh terus tungkul bangun nu sieun. Tapi ari hatena mah tetep garemet. Kahayangna mah tetep negdreg. Teu beunang dionget-onget. Sok sanajan bisa kasawang ti ayeuna geneh. Kumaha rumpilna jeung rembetna jalan anu kumanehna bakal ditempuh. Tapi saeutik oge teu matak ngajadikeun leutik hatena. Inget Jatnika, kana caritaan Abah nu bieu. Lamun tetep maneh murugul, Abah nu bakal pangheulana nindak ka maneh ngarti. Atuh guru maneh pamurtala. Dina hal ieu pasti anjeunna oge moal jijingun. Kalakuan maneh nu sakitu teh mah hiwal ngarti. Eta teh pasti ku anjeunna oge moal diantep. Dulur Barani. Sanggeus nyarita kitu, kojengkang we Jaja teh ka pangkengna. Nyi Edah nu harita milu nyaksian tita tadi oge manehna ngabedeb we teu pipilueun nyarita. Sanggeus salakina ngaleos ka enggon, jung manehna nangtung ngateyep nyampeurkeun Jatnika. Egu manehna ditungtun dibawa ka pawon, nu maksud mah deuk dipapatahan. Ngan bae Jatnika kalaka ngagejrig turun kaburuan, langsung muruk ka jalan jajahan. Sanggeus ngajanteng sakedeung, gidig wae manehna teh kabelah ka tuhu. Maksudna mah deuk ngadatangan imah pamana Ki Omi. Adina Jaja anu ayeuna nyicingan imahna Panuria nyaeta akina Jatnika. Sabot leumpang keneh. Ti behareup aya anu ngagedig. Semurusuh hiji jajaka pantaran manehanana. Nu taya lian ti sajuri teh incuna Bah Bejo. Maksudna deuk ninggalkeun lembur rek ngalalana ka jauhna. Bari mawa pancen nu jadi aki pikeun maluruh iteuk hoe wulung di mana ayeuna ayana. Sanajan beunang disebutkeun sadaerah, tapi ari lemburna mah misah sarta kahalangan ku lembur seje. Dina gokna tepung itu ieu ge pada-pada ngumbar panenjo. Sanajan ngan ukur silih delek, tapi tumrapna ka Jatnika mah
anu memang hatena keur mengdenghal karena satu genah kudu jadi bapak mireungeuh dilakna sajuri teh bet matak ngagedurna kana hatena asa ngageduk pisan noktog kana mamaras hatena. Wah, Jatnika nyiduh ngabarengan dilakna anu ngaburilah nyiduh ka dewek si lain teh. Sajuri kontan kasigeung reg manehna ngarandeg muncereng ka Jatnika. Kumaha? Nah, keuna kitu ka didinya. Jatnika oge ngarandeg pasamona kuraweud baeud. Nya henteu deuleu tage. Ngan cumiduh teh asa kurang ajar. Nah kerajana. Sajuri bari muncereng. Gak kabah deing usap-usapan teh. Janji engab weh. Saha nu kurang ajar teh ha. Dulur barani. Keur mah tadi keneh ge sasatna. Keur ngabendung nafsu ayeuna manggih jalan. Puguh we. Jojol ngabalerang we kanu aya. Si laing anu kurang ajar teh mah. Ngarti teu? Aduh. Tanya capek teh sugan hayang dibebekeun teh. Tunggu teh ku aing ha. Coba we dulu hari bisa mah. Sajuri. Nu memang sarua nafsu nage geus teu katahan bari jarita kitu teh peureupna mah. Ngabarengan ngadius tek mapeg kana cukang irungna Jatnika. Ngan bae Jatnika anu memang geus sadia manehna ngan ukur mundur salengka. Ku jalan narik sukuna ka tukang ngagunakeun jalan luar. Heap leungeun katuhuna dihembatkeun. Sajuri rikat narik deui tonyokanana. Geus pasti pigeulang leungeunna teh bakal dikedet. Tapi sabot sajuri narik leungeun, manehna rikat ngajerelat ka belah kenca brek depok ngagunakeun ulin pangongsai sarta samemena sajuri ngalakukeun hojah. Saterusna dampal suku Jatnika geus nyayang manten kana kakampluk. Cuk! Aduh. Akhirna mah dulur sajuri teh ngagerung bari badana ngajengjeh. Karasa si aku selain. Jatnika ngahehe. Gurinjal badana ngajaul sarta nyambergeun beureupna. Mantang waka cecengiran sia setan. Haram sia keur si sajuri mah kudu ngejat ku pantar sia. Sajuri ngagorowok bari rikat ngawangun kuda-kuda. Cilek nyerong enca. Heat deungeulan leungeun katuhuna deuk ngahanca bepeuteuyan. Oro kaya Jatnika rikat ngajilek ka katuhu ngabarengan leungeun katuhuna. Tuh, dua pigeulang diadu. Geus kitu srog Jatnika teh ngasupkeun suku katuhuna bari jeung nilepkeun leungeun katuhuna. Sajuri ringeus. Yen carehamna teh deuk dihakan siku. Ngagentak manehna mundur. Bari paparahna mah siku lawan teh anu geus nyocos teh deuk dihancak ku teungeulan kedet. Oro kaya gerakan Jatnika teh leuwih cepet. Manehna ngagentak ngagerakeun suku kencana sajalan jeung leungeun kenca. Heatu punuk sajuri teh akhirna teh bisa disalametkeun. Sedengkeun leungeun katuhu Jatnika anu keur waktu tadi deuk nyatok careham sakilat muka. Tuh kado sajuri anu antukna dihancak ku peureub buleudna Jatnika. Aduh. Sajuri ngagerung anu ngadua kalian sarta ayeuna mah bari jeung ngageblag ka tukang. Allah, kabujeng aya Bandung ulah kedulurnya. Ku kituna hapunten pisan nu kasuhun hampura anu kaseja. Satacan Kang Yusun Nur pamit, sewu nuhun kana kasatianana. Mudah-mudahan urang dikersakeun ku Allah tiasa ditepang dina acara sareng gelombang anu sami. Kang Yus Unur kantun. Kalayan ditutup wae. Wabillahi taufiq wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.